Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun, hai urang sasarengan nyanggekeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana atas maparinan kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Tahilap shalawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatna, nepi ka urang sadaya salaku umatna insyaallah amin ya Allah rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Wildan Thoriq Arsyad ti kelas 11 MIPA 7. Abdi ngagem pancen janten pandumbu catur ngahaturkeun nuhun ka rekan sadaya anu atos masihan waktos kempel. Kempel dina negat ayeuna teh bade ngasawalakeun ngeunaan kasus Covid-19 di Majalengka. Kanggo maringkas waktos, hayu urang kawitan ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Satacanana abdi bade ngainformasikeun saha bae pangjejer dina ieu sawala. Anu kahiji aya Najia Kaila Dehta Wanadian salaku siswa SMN hiji Majalengka di kelas 10 MIPA 3. Anu kadua aya Muhammad Nazmi Wajihak di kelas 10 MIPA 5 SMN hiji Majalengka. Salajengna hayu urang ragebkeun kamandang ti para pangjejer. Kanaja Kaila Deta Wanadian disemangga ngaduikeun kamandangna. Hatur nuhun kanaja Kaila Deta Wanadian anu atos ngaduikeun kamandangna anu sae pisan. Saterasna dilajengkeun ku Muhammad Nazmi Wajihak mangga haturan ngaduikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Muhammad Nazmi Wajihak anu atos masihan kamandangna merhatoskeun tina kamandangna teh urang sadaya kudu bisa nerapkeun silih asah, silih asih, silih asuh jeung silih wawangi kalawan nyelesaikeun pandemi ieu. Ayeuna bilih aya nu bade mere patarosan mangga ngacungkeun pandangan sebutkeun namina. Alhamdulillah acara dangat ayeuna teh tos beres kalawan lancar. Mugi aya hikmah sareng manfaat dina sawala ieu. Ku kituna urang baca hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.